Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring sabaraha kaja SMA 5 Tasikmalaya 10 mimba 4 kelompok katilu. Nepangkeun wastapun Restu Haji Muhammad Jidan. Nepangkeun wastapun Gevira, nepangkeun wastapun Silvi, Nepangkeun wastapun Alfariji. dinten ayeuna urang sadaya nuju di alun-alun kota Tasikmalaya. Biasa katingali urang sadaya di dieu bisa ngincal katuangan-katuangan. Aya nu katanggilan kabon kumpingan kemari urang sadaya. Kebangsaan mau ke Brazil, yang ini mah di Tasik, di Sayo mau ke Ayeuna mah salingna di mana? itu di dia di Sayo. Bumina apa? Di mah di Sayo mah. Pengen loyong asyum dia. Atau biasa lebat anak ngomong dia kan. What? Nani? Atau sabaraha ami Bapak bicara dia? Oh, di tahun sekarang 70 saya. Kira 8. Iya Pak. Ya, gampangnya Bapak milih jalan dia masak. Kunaon lebih milih di dia jalanan dibanding di tempat ya? Di dia kan cuma selama hari biasa sekolah. Kan ini jangan dulu jangan waktu bahasa Indonesia. Itu minta air. Alun-alun lah. Rame aja Pak. Duit kita bisa berapa sih orang? Kami ngawitan mas ada 8.30 sampai ya kadang-kadang malam kadang-kadang kopi gitu. Jadi sarapan kopi lah kali gitu. Lumpia basah teh baru-baru cenah mereka. Ada kopi, ada kacang, ada buah, ada telur ayam lo gitu. Itu campur gitu. Macam mas ya orang Upami kanggo proses masakna sapertos apa nanti? kalau pertamanya mas sediakan wajan sama katel sediakan. Siap. Terus masukin sama lisa minyak teh selalu goreng wae tiap hari sama minyak gitu. Itu panas banget. Saya senang mah. Air campurin langsung pakai bahan putih sama bawang bodas campurin. Itu pas ya campurin juga pas ya. Masak kan. Jadinya begini, mulai campurin semuanya. Begini caranya tuh juga masak. 50 ya, pemilih lempok namanya teh ya. Upami wios terang eta dina meuna dina naon? Lem teh tepung kanji ya. Tepung kanji. Karena tepung kanji teh. Sekarang kalau tepung kanji teh bahasa Indonesia. Kalau kamu mau bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa mana jangan tanya. Jadi apa?
abi teh sangat ngesubdi teh biasanya. Ieu isina teh aya bangkuang anu tos di malah musim mang. Beras teh aya tauge kanggo lalakinya resep anu kieu. Aya lumpiana oge ieu. Oh nya tadi aya tahu oge ngali. Tapi mata aya ketang. Ieu aya lemna geuning anu teu ditaroskeun teh ieu. Nama katanya mulai bangkuang. Terus tadi disebutkeun nih tadi lumpia tahu nya. Asa naon ya? Masalah lumpia. Karena kadayana Pameh guys ya. Resep anu manana tina ieu? Mun abi mah asup sadaya. Oh. Awewe mah heueuh ka sadaya we. Pameh si Opi ya resep anu manana? Kunaon pang resep bangkuangna? Oh, amis tiga sa? Tiga binya. Tiga abi. Ieu aja resep anu manana? Abi mah resep lemna kunaon? Sami kena abi geuning gina kunaon gitu. Pami aya dia, naon aya? Lemna euy, gina-gina kayak punya dia. Berutan maneh. Itu nama nikmat ya.